bebesan kadaria orang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan bisitana cek batur jelema edam. Kos aing curiga didinya mah kemar sebenarnya. Kembar jeung saha? Jeung cekai anjir. Ya guys. Awak-awakan yang kacengkrang kieu anjir. Apal cekai maneh? Apal atuh? Bangkong tangkal gini disebut dingdang teh gini kan. Emang kumaha kitu, Brad? Begang. Iya begang cengkrang kieu. Siga bangkong tangkal. Asli nanya guys ya. Ulah salah, hina we. Kieu ge anjir, awak kieu teh idola idaman para wanita. Anjir, idaman para wanita. Nu disebut awak sampayan ieu teh. Halus berartinya. Ulah kosim gitulah. Anger anjir tuh kok dipuji sih kan. Orang mah curiga guysnya si Kosim ya. Lamun ditewak ngihan sih ya mah. Apal tuh. Hah, bisa wae ya hanya patok kuburan. Ieu teh hujan deui jigana atuh mun para roeknya di luhur. Jandai wae ya mah bi. Heuh iraha usum halodona atuh pare mibara rase tuh kapoe. Moal lila deui meureun geus lila ieu. Usum hujan teh. Pasti bakalan aya lah usum halodo. Dan di alam dunia mah itu papasangan pan naon ge. Aya usum hujan pasti aya usum halodo bi. Santai we bibi tong panik. Lah wadulun itu di warung Mama Lemon Papa Lemonak mah tuh. Bisa we anjir ya biar ini ngagelakeuna. Ampun teuing. Bisa wae ieu ya anjir ya tarasi udang. Mana ya masalah naon anjir jeung burudak Karang Taruna. Mending dikaluarkeun tina grup WA. Oh, itu mah ketua Karang Taruna nawe baperan, Brad. Baperan kumaha anjir si Adi mah tara baper tara. Lamun teu maneh kamalinaan mah. Eta mimitina kumaha eta? Tuh pan si Adi teh update status. Heeh. Cenah, biar miskin yang penting bahagia. Nah, terus Orang tadi komen, semoga miskin selamanya. Amin, ini emot amin berat. Aja anu lope-lope penuh cinta nih. banget penuh cinta anjir parah ieu saremo. Please mo rek saha mana anjir anu moal ngamek. Lamun di komen kitu parah ieu saremo ieu maneh nyahoan teh si Adi anjir diangkat jadi ketua Karang Taruna. Kulantaran galak setes eta masuk ngegal punuk. Maneh wanian aja si ieu parah maneh. Kan urang mah ngadoakeun yang terbaik, Brad. Ngadoakeun yang terbaik lebah mana si teh Kahdi. Pancek manehna sorangan oge, manehna mah miskin oge bahagia. Anta ku urang didoakeun miskin salilana we bahagia. Cincang tangtu, Brad. Manehna lamun beunghar bahagia. Salahna belah mana coba sok. Tapi rada jero ieu mah euy 1000. Pangaruh ieu anjir paingan atuh teu kateuleman ku aing make ikat KDM. Hareudang yo. Ieu pembahasan. Hah bisa wae ieu bangkong kedot ieu. Brad, aceng mah aneh ku mesin cuci sia, Brad. Kakarage 3 poe, Brad. Padahal mah merek mah eta mah kurang kumaha, Brad. Numpang mahalna. Aneh kumaha teh? Ya, Brad. Kapan ayeuna teh usum hujan geuning, Brad. Heeh. Sapeda budak aceng teh rudet. Pokona laledok, Brad. Heeh. Diasupkeun we ku aceng teh kana mesin cuci, Brad. Digilas ya didinya na mesin cuci. Digilas, Brad. Eta mesin cuci teh rusak, Brad. Tapi kayaknya kesan bisa dipakai.
Anjing parah saroceng ya. Ya ceng cek aing mah otak cek orang mah. Didinya mah kudu di kumah mah keun we antepkeun sapeda landok pada usum hujan. Cek orang mah nya dibelah tah sirah aceng teh. Tak belah kayak katingali polona diasupkeun kana mesin cuci. Digoengkeun we tah mesin cuci. Sok dijamin. Ya, moal ruksak eta mesin cuci, otak nu ruksak ceng. Aing mah nya kagok ruksak ada otak aceng. Parah anjing saroceng ieu. Ngumah sapeda na mesin cuci cenah ieu. Ampun teuing. Hah, bisa wae ieu yeuh anjir. Tungir hayam kalkun ya. Nih kabina-bina boga salaki boloh-boloh tinggi nih Anger anjir pasti ada jeung si Amangnya. Masalah naon bi? kan hayang ganti huntu nyaman huntu palsu mahal gerak. Nya emang mahal atuh. Emang mahal untuk palsu mah bi ya 100.000 eta teh hijina teh. Kadang-kadang aya nu 250. Emang mahal. Ya hayang murah mah bi. Meuli anjir huntu cocokan geuningan cocokan budak anu aya ieu acihungan geuningan. Tanu kitu nu murah mah ngan kabayang urang si Amang anjir rangeteng. Jiga pampirnya guys ya. Mahal bi. Mulain masalah mahal na abdi mah. Naon atuh? Hayang merah ulah make duit asli, make duit palsu geuningan. Boloh-boloh teuing tah. Ning serempak deui wae ya bibi aing. Jadi kumaha ya teh? Jadi kumaha konsepna teh bibi teh meureunnan kahayangna eta teh huntu palsu teh dibelina ku duit palsu gitu. Ya heueuh ulah ku duit asli. Henteu kitu konsepna bi, please bi. Henteu bi anger bi. Duit asli. Mayar nama anger. Ka dokter gigi. Parah aja dia pola pikir biar kaki ya ini. Bisa wae ieu ya tamang dadung ya. Berat usaha teh kumaha ayeuna? Bubuh kemajuan orang mah bos euy usaha teh boys. Modal pang-pangna mah euy. Pinjeman bos lah. Kalem atuh berat. Di urang loba butuh sabaraha deui. Oh, nya sacukupna we jang modal orang mau usaha mah teh gede. Tapi kieu berat ya. Kan kasuksesan mah teh bisa diukur ku kamajuan. Nih nu tarik tambang ge mundur oge bisa menang. Nying, ngobrol jeung bos Cuplahem ya. Bos please bos. Ya, pan urang teh rek usaha lain rek tarik tamang bos. Ya omongan ieu anjir. Ngomong we atuh. Moal nginyeman mah. Brad, hari dininya ngarokok keneh, Brad. Ngarokok atuh. Cowok gitu loh. Anjirnya guys. Aceng mah, Brad, bisa buat eta geuning, Brad. Maca peringatan merokok dapat mengakibatkan serangan jantung dan hipotensi, Brad. Aceng mah eureun, Brad. Eureun? Nya geus henteu, Brad. Geus henteu kumaha sih teh? Geus henteu kumaha? Pan kakareknya bieu maneh teh anjir minta udud ka urang. Heuh beak bieu kakarek bareuman bieu. Maksudna kumaha anjir? Maksudna eureun maca eta, Brad. Tara dibaca ieu mah, Brad. Saroceng marah. Oke, disebut bawa ebah teh. Oke. Habis wae ya anjir ya. Daun kentang kumuli kentang ngek-ngek ya. Aing tadi ka imah maneh ka mana kos eueuh? Kosim diajak babaturan, Brad. Ngalah manuk, berburu ningan kaleuweung. Oh, jeung si Utar. Oh. Menang manuk naon wae euy? Manuk mah teu meunang, Brad. Ngan kosim menang heulang anjir, hulangna teh alus. Teuing gaya pokona mah. Heulang teh manuk-manuk keneh, Bos. Heulang teh anger sarua manuk. Ya nyaho teu, maneh ulah ngalaan heulang teh heulang mah aya nu dilindungi teh. Maneh lamun misalkeun newak anu dilindungi maneh urusan jeung polisi baba. Moal atuh, Brad. Kosim ge apal heulang nu dilindungi mah. Heulang Jawa lin.
Eta nyaho maneh. Atuh Kosim gitulah. Nya teh apa? Cing aing hayang nyaho. Apa teh heulang Jawa kumaha babentukanna anjir? Hah? Ya, Brad. Heulang Jawa mah gampang. Ngabedakeun tina sorana. Beda jeung heulang Sunda, Brad. Kumaha? Heulang Jawa mah di sadana ge lekoh dengan Brad, medok anjir. Beda jeung heulang Sunda. Nya. Ojo nesu gitu nya. Heulang meureun sadananya. Heulang Jawa mah. Ya wae anjir si Kosim ieu. Lamun misalkan eta heulangna geus lila di dia atawa dilahirkeun di Sunda, di dia meureun bahasana geus moal bahasa Jawa, meureun geus moal lekoh, meureun di sadana teh. Kumaha si amun salah? Ah, gampang, Brad. Heulang geus ditewak heueuh, tempo we KTP-na. Nying. Rempag anjing si Kosim ieu. Ha bisa wae ieu ya anjir ya. Coet mutu ya. Ya kos anjir heulang. Heulang sia teh. Lain tatangga maneh anjir. Mas Purwito lain. Jeung ditanya KTP segalanya ya wae si Kosim ampun teuing.